Aduh, si kalan nak kamananya bari manuk loba anjir. Tuh. Nah, ari aing teh ari jalan teh dideleh, ari pare kah dideleh kumaha teh nya aing teh. Nah, kamana si kehednya? Bari manuk itu ngajuru anjir. Lebih satu aing dek dipanen teh pare teh. Nah, kamananya si kehed teh? Tuh, disaung eueuh bari manuk recet kieu. Nah, kamana nya euy? Jeung kait jeung itu kehed geuningan. Alan, di dieu kehed sia teh tutunggu pare teh di dinya. Ka dieu sia teh ari pare batur ditungguan, ari nu sorangan diantep ieu. Longok si Haji make jeung mantog ka dieu bari burit cek aing ngajedognya di imah. Power ka si Haji. Aing jadi barasnya gara-gara si Haji tah. Kan ka dieu. Dek naon atuh Haji? Ari si laing kumaha tunggu teh ari nu sorangan diantep ari nu batur ditungguan. Tingali manuk tuh loba kitu, kalah diantep. Mana manuk? Nya ku aing diantep teh da. Peh aku udah kegugug da lingas manuk mah. Bisa eueuh acan manuk. Cek sia di ditu aing pas datang ka dieu teh jug ngabring teh. Kalabur. Nah, waduh teh kacidapan aing pulang tolong eueuh. Deuleuh da teu aseun ku manukna ge teu aseun nu kieu teh tah. Lamun garong pare kakarek. Atuh mah tuh. Kalan sia teh da sarangeuy dua rangeui oge lebar euy. Nah, sia teh Haji meuni sadako we atuh. Ka manuk piit meuni koret-koret teuing sia teh hirup teh. Kehed da lebar atuh aing mah keukeuh. Ayeuna nu murag sasiki ge aing lebar komo ku manuk. Mana keur aingna atuh sia. Aing ieu bawang kumahanya kadon ruksak deh balik ka kara ieu nyobaan pelakan don maodar di aing euy kumaha deh euy batur mah hade di dewe kadon modar deh lonca areueuhan di ditu tuh kumaha itu ieu abong cokor teh mataan jadi teh kusuk jeung bala di teh kadeuleu ruksak di aing ieu aralnya kudu kumaha deh. Yang mau si kalan yang si Haji. Oh, ketemu pare euy. Abong pare-parena hade si keh deh. Tempat keduaan tungguan deh. Power kecida si Haji mah. Aduh. Nah, itu bag bingung. Kumaha teh? Bawa euy adian deui. Laku euy. Tah atuh cokotan Haji tah nu maruragna lebar tah. Kumane? Teu sudi teuing. Lain lebar bieu nu murag teh. Da nu murag ge cangkangna eta mah sia teh tuh. Salam, erwe. Mana mana? Sing kunaon erwe peperenyengan gitu kalian kos nu yang modal. Iya, aing dikusuk dia tah. Tah kedua kali dia dikusuk teh. Wah, erwe mah paling gak adian deui merenya. Cucus. Beraku kehed. Dina labuh jo adian. Oh, pan ke sok kitu ning nu ada adian teh. Adian. Bukan orang salakina. Dengar dah. Sok kehed. Isuk mah sia teh tungguan ieu teh. Da lebar hayang nepi ka kieu teh sia teh. Mengpeng pare bener bah. Ayeuna mah bubunanganna bakalna loba sia teh kalan. Keukeuh we ka aing mah setengah karung. Hah? Setengah karung bakalna teh keukeuh. Haji pedit kieu mah. Banyak legak setengah karung. Kumanehna loba mah aing di perbudak kudu tungguan kudu bener-bener ieu pare teh bener ulah ku piit ulah ku ieu ku koret-koretna mata kumaha nya hese we kitu dah. Bae aing udah ke kota deui gawe aing mah. Jor we. Dek aing mah Ketang montong. Ari aing dek naon ngurus-ngurus pagawean aing ieu kebon ku saha? Sia ka kota mah. Yang dewe ka kota. Ayo. Iya nyari cangkeng yang diurut. Montong. Ribut tuh, mentong koret-koret teuing ka gawe teh lain ieu mah ku pedit. Nah, ampun aing mah. Jor we sia RW tapi gawe ka kota montong ngajak-ngajak si kalan lah. Lieur aing ah. Pagawe aing atuh si kalan ini ti gawe mah.
Oh si laing mah euy, ngarah teledeg buruan dewek. Jig ini gitu tuh. Anu jauh atau siling mah ini. Da kumaha euy lurah nyaheun ka dewek ji. Jeung rek nu saha nguruskeun kampung ya dewek Oh mah. jor-jor gitu sih ini tah. Nah, akhirnya orang mah rek milu-milu ke kota. Heuh, suara tukang urutnya. Tukang urut mas. Ji dicengkeun. Ayo ah. Montong siling kawan montong ini tatuh. Kan lain temu tuh kadang itu Sita Haji. Heeh. Oh atuh aduh. Kumaha teteh? Bisa Haji kesarangan lah yang ke kota. Dek saha atuh sia teh nguruskeun kebun aing. An. Tali terus 2 kali.